ringkak suci pamugi janten hiburan gamelan laras salendro suci bersih gan suci bersih tanpa tempatan varian kayak gitu haturan ka Bapak Iman rengkak polah geranya bapak dalang yaya rengkak polah matak-matak lucu Abang Cibarengkok Baraya bulan rendek igel geranya ibu hindun rendek igel wuh wuh lunggu ayah bulan urang juru parehan sadaya mirig kepan haturan bulan kanggo Seniman Seniwati parantos Oke haturan kanggo ka Seniman Seniwati Kota Sukabumi langgiur langgiur kepat manggaran aturan Seniman Seniwati Bandung pula angkat lir macan-macan kenang hilap Seniman Seniwati Cianjur Bogor Bekasi pula sampura di Jepang panangan kepat kapit ririakan geranya ada di emong anu bagus ayah jadi kepat kapit dari riakan badaya iping naspati angkat Seniman Seniwati Karawang bulan ayah tarik sis duh ibu bapak wilujeng depan rembuk jukung sauyuyun topeng ayah Seniwati Cirebon kamemet Seniman Seniwati Ciayu Majakuni sieu Seniwati Subangga manis haturan bulan kang gus-gus sugara dosan endang ayah kapayun Kang Rahman tut di permata sor kapayun Kang Ali bulan buyurna alah weko Jimmy jadi basa geranya bapak Udin anu bager kaca pangan Pancasila dasar negara cep Jimmy cep Onong kapayun mata kapital aturan Bapak Dalang
mere pepeling ayeuna nama Pak Otak mere sor kapayun bulan Bah Udin bulan aya aya bulan Kang Asep Lesmana aya tarik sis salajana ini Raki sebelah ti banja pangremaskeun sasisana pamugi Allah ngaganja nyalametkeun sadaya nyalametkeun keningan kasadayana pamugi Allah ngaganja aturan sepuh abdi Bapak Berlin di Bandung sadaya enak kapayun oge Pak Bandung situ Cipadang Maya ulah pundung kesakitu mun salah abdi hampura ulah pundung geraknya agoy anu bageus aya ulah da kusakitu pun kasadaya mun salah abdi hampura permios itu saha punten saha eta warga seni padalangan mere contoh jeung atikan hante ingkar diaturan tunjang kana pambangunan seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti ngebantu pamarentahan jadi juru penerangan buruyut
sok digalenengkeun kuning tewi Abi teh kabobolangan hayang katinang paduduan iya Puyuh nyeri perih kumaha neng Dewi lamun anjeun ngajauhan mangga uyut kieu ka payun ah tiba dirasingkeun pananganna moal kanggo ngiring ngahibur Kang Man Maksa diubaran ayeuna mah geuning geus aya gantina naon cu datang surat anu tatuti manehna pangharepan teu aya duriatna langkung sae urang gentos lelakonan mung sakedah sejak bade iya masa iring bingan iya hati weni hancik coba najan mota gunungan dina rasa nu marudang bakal balik ka bawah tumaprak sadran dibungkus kulawan suci hiji ciri kabunga anu mimiti cahayana sari meuli anati di bareng ake bersih mustajati urang mungkas carita anu amari tumarima kana gadar jodoh pati hiji bukti urang teu bisa ngahiji gesan nampi titis tulis diajali Mangga rasa sarangan ulang hirup bebarengan dengan mah dina lagu ngiring ulale kaing-kaingan samiu rek sauyunan ngiring bingah salamatan dina lagu ngiring bingan mindeng pisan abi teh kabobolangan hayang nyusup katinang paduduan nyeri perih lamun anjeun ngajauhan tibalatna moal benang diubaran ayeuna mah geuning geus aya gantosna
datang surat anu tartuti manehan pangharepan teu aya duriatna langkung sae urang gentos lalakonan mun sakedah sejabade ngiring bingan hate wani ngajik dina saban lengkang najan mota dunungan dina rasa nu marudan bakal balik ka bawah tuh mamprak sadar titik hidung dibungkus kulawan suci izin kapungna anu mimiti cahayana sari melit kana ati di barengan hate bersih nu sajati orang mengkas carita anu kamari tumari mah kana kadar jodoh pati hiji bukti urang teu bisa ngahiji gesan nampi titis tulis diajali mung sakedah sejabade ngiring bingan hate muni ngajik dina saban lengkang najan mota dunungan dina rasa nu marudan bakal balik ka bawah tuh mamprak Ngopi
Anjakan nikmat durian kesangka bisa pegang goreng miuni baleban ngan ukuran mata di belah Ampun ada si Bremon anu baru Mangga Ibu Haja. Jangan Ibu
ibu hajat Alah. orang Ora. kudu ini di dunia orang marah Asik. kamu cegah salawasan yang nyantai apa tarjong iya tapi lamunan lebih rasa minggu abite kesepian sayangmu jangan pulang kulik kurang bayar nyan sorangan diri saya siapa ibu hajat moro-moro nemu sapa Asik. sekepen ate sokongan emang waktu papacan silih kusama silih ramaku gagat pisah hati ratu tutup bulan jadi pino apa tariangan pangharepan nakanya sadaya penangan Pak Guru Bapak jangan bagianan lain lumayan ayat kamu kaurang sampai aja ngaraos aya kecap usahaan anda kedap ilisan ke yang jantai kurang kudu di dunia orang mupara aku cegir saya wasa ulang yang jantai api lamakan lami rasa minggu api teh ibu hajat kepisah Iya, mama. Akang hoyong balik deui. Halo nega kancangan yang balik deui cenah. Kuat cenah Allah tiara ieu. Nu kacida. Akang boga pinggir kadu. Sar cenah kumaha. Di uping ka balik.
Akang sumpah kenyang Sumpah nak kumaha cenah sok. Malaret kaca linci Sokeun hoyong cenah nya mun moal lancar linci sok. asal mama kersa dirujuk deui Mangga di bujang enggal wae cenah mangga ieu kupingkeun. Abi Ali maka Allah Allah naon Abi Ali balik deui. Sokorea sangsara saumur-umur itu Allah tiara lah itu sedaya naon baret toke abad tiara sok nganya nyeri kadiri api nganya nyeri wow ayeuna mah kapok tak kitu abi mah alis balik deui arek keling abi mau daek dibalikan deui gitu olot tina abi mau daek dibalikan deui aduh kunaon aduh-aduhan sebetulnya pupuri lita capek lepang berenang aduh mohon mama aya kersa dirujuk deui yo pikirnya abi sumpah orang tiara mau adai balik deui kolot abi terujuk sapa panjangna ya kupingkeun kan ya Kak moal arek akang ngalanggar apa patah kolot moal ngalanggar patah kolot tidak izin kalau saya balik di sama abang balik lagi gitu cek abi mah moal tidak izin sombong moal teh sombong teuing loba alasan tak kolot kapan tadi media terterang mama teh pada pepentaan kumaha cok bareto makan teh kumaha bareto cenah akak teh kamu pulang teras ayeuna ayeuna mah barek balik pikir ya kupingkeun ku akangnya acenanya ulah pendu akang itu sote abi mah pangwarahan asal akang satia mikirkeun abi akang mikirkeun abi tak kitunya iya abang abi mah aya pamenta ke anu kolot kira serahkeun anu hiji alim dipangyadungkeun nu kadua bojo anu eta sing ega diserahkeun aya kunyalira we ayo nama urang sok dibujang enggal wae ayo atuh akang urang mangkat babarengan ayo nama
orang sasaran kalau be sasarangan. Aduh Rupina parantos reng. Ada aturan kapayan apa Narudin jalan-jalan masa. Mondar mandir pelesiran jalan-jalan apa Narudin Nya sok melayang-melayang jalan-jalan ke kebun pil. ngobrol asik jeung kabogoh reredengan bare janji Bapak Mat Balandongan pasine pasang subay dua bari siliki Jepang Bapak Eru bari tetap saja Awas ah. naik mobil Hup. anu jurusan ke kota nu dimaksud rek nonton film India kebenaran angkot trek ke Muatan jadi jauh-jauh ngobrol nah pada doang naik mobil angkut ke kota Karawang wang wengo nyarita bapuku maksudna nah hamane kitu tulus apa hante teu perlu ngabohong ana perlu pisah lamun tulus sesuk berpisah sasantania kerasa saha asa ulah pohon api masa yogi ulah jalir janji upami parayogi kapayun Waktu tepung paduduaan pasti nikes banget janji arek jalan-jalan tidak Kemana wakosi pelesiran sarut di Balandongan mempelaya kesempatan ada raya juk nu mau habis
di Jawa di akar pinta ngajak seri-seri sarang api peperi pacak katua ayah kanggo ka urang Bangbayan ayah apa sekte sama ibu rusun aku bapak tari bapak guru tari bulan pakacan reksa kamu moal di akalan ayah Bangbayan Bos Alfa